Berapa orang? Dua, Mas. Oh iya. Boleh tinggal dulu. Langsung aja sini dulu. Oh ada mbak-mbaknya. Oh, pakai Gak apa-apa. meja. Laceng suasananya tempo si rame. Ini Bukannya ketika jam sore. Oh bukannya sampai jam berapa? Ya, bukannya sampai jam berapa? Ya, kan kadang bisa habisnya. Kadang jam 12, jam 1, jam 2, maksimal jam. Jadi ceng tadi di mas sabeakna tutup nate rek jam 1 mun beak beak jam 11 ge lamun beak nya tutup gitu. Kalau yang itu bagusnya prioritas ganja. Ini buat ada yang sakit COVID. Nah, ceng bisa anu can apal. Ieu perintis soto Kadipiro teh ngaranna teh Widadi Tahir Kartowijoyo. Nah, jadi di saat can merdeka teh ke zaman Belanda teh geus merintis di teh. Geus bertahan hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun ya sampai 24 menit. Kurang lebih sakituan. Nah, Ceng itu berarti kan geus lila kitu mah anjir. Pasti bukan kaleng-kaleng, soalnya geus bertahan hampir 100 tahun mah tuh. Rasa ge mungkin geus terjaganya. Geus kapake lah. Minimal nah ke orang Jawa. Geus kapake pisan. Loba soto-soto. Terus aja nage bahkan soto Kadipiro teh di hareupeun seberangan ieu ge aya. Tapi dan nu ramena di dieu, heuh. Bener. Loba lah gitunya. Oh, adi mah rame wae euy. Pokona mah. Oh, daging ieuna daging hayamna ayam kampung empuk deh, empuknya. Empuk pisan ceng. Tapi orang keur neangan daging uncal eueuh di dieu ceng euy. Tah, cenah mah hargana ge terjangkau, nyaman di kantong, Di dieu bikin teh. bolong. Di dieu teh nya. Tapi teh nya oke urang tanyakeun hargana sabaraha nya pas ke orang mayar. Siap. Dahar ceng. Juara. Bener emang enak cek si awet. Gurihna, kecapna, sambalna kabeh juara. Leuwih ka gurih. Jadi henteu hambar gitu tah. Teu hambar ceng rasana teh. Ngeunah lah. Aya amis ya kan. Amis juga dina kecap ieu teh, kecap anu cek si Aab ya. Kecap khusus mau aya di dieu hungkul, mau aya di warung-warung, mau aya di restoran sejen, mau aya di mana-mana. Aing teu bisa berkata-kata bakal gimana teh aduh. Asli ceng lagi rame di dia mah bener nagena. Duanya nu daratan ge jiga selebritis ya. Hareurangnya. Berarti Hausnya itu juga aluran hurik anjing. Jadi sih nama yang emang geus terkenal, jadi tujuan utama teh ka dieu. Benar-benar. Tapi aing dahar jadi teu fokus ya teh. Teu fokus dah. Ngecebrek jadi teu fokus Jadi dia. pulang-pulang ka mana-mana. Anjing lo banu. Ini Sebut anjing tempo. Teuing doyan, teuing lapar ya teh. Pokoknya mah tempat nama sederhananya jika nama bangunan baheulanya. Oh iya mah bangunan kolot pisan. Ya. Bangunan kolot pisan ya mah. Iya, mun cek paribasa mah Belanda gitulah nya. Bangunan heubeul. Aduh hampura ceng aing teh loba ngomong ya. Bari panon ka ditu ka dieu wae nempono halerang. Sarua ya sih ieu ge anjing. Panon teh aya bibir nyapuk, aya panon ka mana karep anjing. Anjing pokona. Juaranya Gimana? tahu si Pritinje si Konsten. Nya minimal tetap poin lah. Gitu ente jenuh anjing. Tapi kieu ya. Anger euy. Nya bubuhan arurang mati Sunda nya tetep nya ngeunah tapi teu naonnya teu saistimewanya, teu saistimewa dahareun di Sundanya. Nya Mungkin beda lain itu lain teu ngeunah, lain berarti butuh, tapi mungkin urang kebiasaan letak Nya, gitu. dahar-dahareun di Sunda.
benar. Nah, ini orang datang ke Jawa gitu. Itu eta kecuali anu letahna teu gablek rarasaan. nya. Ya maksud teu gablek rarasaan teh kieu cing. Jadi ieu beuki, itu beuki, ieu beuki, itu beuki. Pasti kabeh ge ngeuna. Urang kan urang mah letahna khusus letah Sunda gitu cing. Teu bisa urang ayeuna ngadahar-dahareun Jawa bakal sangeuna pasakan Sunda moal. Tetap orang mah di mana-mana ge lamun hayang sarapan mah sebenarnya hayang pasakan Sunda, cuma nyai kumaha deui di dia kan eueuh nyecenya gitu. Benar Udah selera unggul gitu. Dan boga Yang kumaha kebiasaan. boga ciri khas masing-masing lah tiap daerahnya gitu kan. Anu model Sumatera kan lebih karena ladana nyecenya. Lamun di Jawa di urang misalkan di Sunda lebih karena asin gitu ta. Tapi lamun di Jawa mah sari amis. di Jawa mah ararab. Benar-benar ceng. Apalan sih ya ceng? Atuh ban urang mah. Pernah boga mantan sih orang Jawa ceng. Wong Jowo. Jadi ceng lamun maraneh keur ulin ka Jogja, wajib ka dieu. Soalna ieu jadi salah sahiji tujuan kuliner di kota Jogja. Jadi can lengkap lamun ka Jogja can ka dieu gitu. Aya masalah ngeuna jeung henteu mah lah cobaan ku di dinya nya gitu. Penting mah tapi nyobaan lah. Soalnya ieu legend pisan ya 1824. Pokoknya mah kadieu mah kudu isuk-isuk lah. Dan babayar heula ceng ayeuna mah. Tanyakeun sabar-sabar. Sotonya berapa? Sotonya 2. Sotonya 2. Jadi satu porsinya berapa, Pak? 17. Nah, jadi saporsi teh ceng 17.000 ya, Pak ya? Lamun teh tawar 3.000-an gitu. Jadi orang total teh ayeuna 38.000 ceng 2an teh soto 2 porsi. Saeun tehna 2 gelas. Ini Ya, ini saya tah gitu ceng di dia teh terjangkau pisan lah. Boga 50.000 ge cukup. Moal hariwang teu cek si aman lah anjing biasanya pabeurit aing teu ngarti. Tah teu kantong bolong, cenah bolongpong naon lah teuing lah urang. Siap. ya, terima kasih. Makasih ya Pak ya. Ya, ya. Kita dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya Pak. Sing pokok sehat selalu. Mantap. Jaga diri. Komentar buat para sahabatnya nyok apa Pak? Kue dari luar ya, kue dari manapun ke Yogyakarta belum ke Kadipiro, belum saatnya. Belum Apa? Bro ya Pak ya. Betul. Apa? Nah, jadi ceng lamun ka Jogja seluruh orang Indonesia ge arapaleun soto Kadipiro teh. Tah, lamun misalkan maraneh ka Jogja acan ka dieu henteu abdol. Mun cek bahasa Sunda nama ceng gitu. Pasti kudu ka dari sip lah. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Ya, ya, ya. Sing pokok sehat selalu. Amin.